para rusing aing lah di imah lah. Aing coba loba tagihaneun di imah teu oge aing barang hakan unggal poe kudu. Coba aing kudu nganjuk geus unu mere aing nganjuk oge ah. Kamari mah kakeselan ku aing dibongkar warungna jam 2 peuting. Bongana aing teu hayang kecap kuat unu mere. Kuat lieur teu oge kana hulu aing mah ah. Di imah ngajedog wae ku trabul unar lagi hutang panci geus 15 tahun ojo can mayar. Cai teh suga teh sia geus modar cai teh. Eueuh wae nagih. 15 tahun hutang panci ditagih keneh wae ti Bang Panci pacen geus eueuh aing dihakan cai teh. Goblok ah. Aing mangkat teh ka mana aing lah. Lieur di imah wae mah lah. Kadang-kadang aing gulutuk di imah sorangan. Rabatan penjara Jepang aing. Coba imah geus darah royong aing mah. Ning mantog aing mah lah. Lieur kana hulu teu da oge lah. Aing ka mana tapi mangkatnya dah. Aing di imah aing aja emok bagian ayeuna apa isukan aing teu nyaho emok lah. Terus aing soream bayaran baheula mah keur nyokotna aing semangat aing nyokot mah. Nya duit ya sokan duit sanu embung. Aing manggil 50 perak oge, manggil 500 perak di jalan aing kuat keprok surat. Omoy mah tawaran gede ku emok kan. Ngan mayaranana aing hoream lah. Aya teh ku aing sok disantak we si emok aing lagi tadi. Allah aing kumaha duit Allah mah. Kira ku aing kudu nyokel sikip panon jang mayar emok ari Allah. Bangga da kudu ngajual ginjal atuh. Aing gor teh aing ah. Mana we ah. Itu cepia lain. Siga cepia. Bener cepia emang. Kemana cek? Naon sia? Kemana? Oyak kieu. Aing. Rek ka Arab aing ah. Ya ka Arab mau sama ka tuh. Oh, nyakeun bae mah samak oge. Kudu malo mari aing. Eta naon eta tah? Ieu teh jahun nu kieu yang karana. Jaliken goblok nu kieu teh. Eusina naon eusina? Eusina. Heeh. Orai kadut, teu hidang sebejalikan mah minyak eusina atuh. Di mana-mana gejalikan eusina minyak eseunya ho si jaliken. Ai minyak jang naon sih? Minyak jang naon? Jang aduruk banget sia goblok. Itu geuning jelema teh. Minyak kudu kumaha aing? Bari sagede naonan bari dengan bakat aing. Can pernah sia nu jelema geulis. Ya, geus di mana nu kitu? Geus di mana sia ku aing dilamut mah sia lah. Nglapes sia goblok teh ah. Ya, kitu jelema Awas teh. ya. Ulang ngelola layangan yuk. Mana? Ya ke Australia. Ke Australia lah lempang we ka ditu nya. Aceh. Ye. Tuh, dedek cati, ya teh cawak. Kadang deui aya layangan tuh. Tuh itu teh domba. Tatan mager itu belang ngaleuneuhan domba. Anakna teh bancet. Bancet. Karoe Bang anu unggal minggu tuh udah pusing. Mah minggu kudu ngagadekeun salaki heueuh. Da moal payu ngagadekeun salaki oge. Kumaha tuh pi urang teh? Asa kubara ringung ieu teh nya. Usaha cepia. Jika cepia. Jika cepia nah sama bener. Kamana nya ieu? Cek, kamana? Naon? Cek kamana? Aing mangkat tadi nama ti imah aing paur ah. Mangkat aya naon atuh? Oh Bandung nagih. Tibang boga hutang pancingnya 15 tahun ditatagi wae. Cek masalah ieu keur nyumput. Dari teh keur nyarumput. Geuning kata rempok keneh nyarumput. Oh cai nya. Imawa aing sajalikeun tah. Oh nya lamun urang tunduh ambarkeun samakna. Amun geus hudang gulung ke deui bawa. Poe naon sih nagihna Bang emok aing poho deui. Poe Kemis, ayeuna kan poe Kemis. Ye, berarti pilih aing alus aing batok ti baburu-buru. Geus teu gareuna hate. Urang bingung teh aing salaki teu boga main naon badoga salaki teu kabae ge mending we salaki sia aja di. Tuh payu. Hareuki urang ge pan hari teh panu teh kuat sawak-awak. Mun geus gege teh lah mun digaroan teh ngebul. Ngomongna teh ngebul di garoan teh. Di garoan make naon? Di garoan make leungeun buat ngetek
kalabatan oncom. Kalaki aing Oke linggis mana ada sama. ngeun aya teh kan geus maot. Cuma ngagaroana tarik teuing. Henteu mainna teh kan start naik tangkal kalapa ku aing teh. Mun karasa atuh digaruk ku sorangan tonggongna murah ka handap habak modar ayeuna teh. Terus kumaha eta modar kitu. Naon? Storna ayo kita boga salaki. Aing ge bingung aing nyangan tetangga sugan udah kajual ginjal ku aing ada jeung lagi ginjalna sugan. Kumaha teh nya? Kubu di dia teh keur niis teh keur nyumput. Nyumput di dia nyumput. Aing ngilu nyumput atuh di dia teh lamun kitu mah. Eta mah gede teuing katempo. Katempon. Nyumput di mana ya di dia katempo. Aing mana mah nyarumput di urang atuh. Aja paling ting kurumuy duaan kalaluar di dasar aing. Tapi aya nu ngadeukeutan kamari mah. Kang set batu. Dasar teu cek. Naon? Berondong lain. Lain borondong jelema. Makanya borondong aing kawin jeung borondong. Karunya aing teu tega. Tukang set mah duitan. Ye, Naon? nyamena kaputingan aing teu tega, citu mah ka dieu we ngendong di imah, asup. Asup ka imah. Terus Di imah teh ngahulang wae ku aing perkosa we. Kagok ah, ulang-ulang wae aing perkosa we. Kang borondong ada aing teu digerebek ku anjing. Begitu aku tiga cowet begitu oke. Aing kan daripada beli nu penting mah hirup. Ajen teh aing masalah hideung oge. Penting mah lancip. Aing mah. Oh lancip pamikiran anak mah teh. Lain lancip eta jora aing lancip eta mah. Poe pake ngasuk we aditu. Di dia makanya hawan gitu mah. Buni di dia mah buni makanya moan. Wah, begitu aja lembak. Pakai nyawan. Tapi jual samak tadi nama. Samak butut itu rek laku di mana? Ah, Oh di murah marah we nu penting aing beker barang hakan. Aing capek keprakan we cak-cak di imah gua dengan sangu. Ayo blong kadi terus ada warna naonan imah aing kok juga gampang poli. Bukan samak-samak nah iya banyak samak udah akan diasakan. laku moal samak mah. Murah kok jual murah. Ah, 3 juta tuh. Tidak aku tuh bakal duit 3 juta can. Kan geus pararanen. ubu ece panenna ge hapa. Eueuhan. Dijual duit teh. Jual aja ke sawahan atuh. Sawahan yang dijual sok gerage gede duitna. Batur. Batur atuh jual. Lu bukan ada jual sawahan urus. Ayo mati nya ayo balik ke Korea. Geus cing diulin. Kuat geus capek mencetan we bel. Emang itu boga bel? Hah? Di mah ya bel. Ayo ruas cepet bel sekolahan. Main deket sekolahan. Teng tong aku gebag. Gara bag wae pada gebag teh daging ge 1 kilo pan aing teh. Kesian ku Bang Emoknya. Oh, tuh goblok tukang panci sebal kok isuk sore. Terus 15 tahun buka hutang panci Kata teh. panci can lunas 15 Oh, panci tahun. mah geus beak dihakan ku aing. Men lagi kene wae cukup suka teh geus modar. Geuning lagi deui aya keneh teh. Kucina pancina tuh mana ka dieu kan mau dibayar mah. Oh, geus beak, ceng teh rusak itu aya hawu arek ku gantian ku hawu. Bungeun ku hawu. Bungun batu panci ka hau. Supaya aya wae ieu mah. Nyamperkeun. Oh, geus gede anak sih. Tatan. Santai aja teh. Ah, si Tatan, itu malu gitu ngilu-ngilu jam tahu bulat aing buat musik. Si Tatan ka mana aing buat laporan ka RT, jeung orang ngilu jeung tahu bulat jauh, goblok cai teh. Naon maneh? Anak layangan mah. Lalayangan mah kudu meuli jeure ku samping kebat, goblok. Bisa kita pakai camping kebat. Ku make cangcut aing gede segala layangan. Asik cangcut deh. Cek kamari cangcut aing jeung layangan usina dibawa ka luhur, goblok. Asik jadi kantong mah. Luhur gitu. Kalau kaluhur sia. Gede nama. Iya Itu bukna jadi gitu. Naon? Itu bukna jadi Taplokan ku waduk, ku teh. Da mereka yang kos batur sudah dipilok mahal, pilok mah dikeu kain prot ka dieu teh kaplok we garing pan jadi kos kitu. Iya tak aci mah. Ieu teh Jenopi. Itu Ieu Cena. Keur nya rumput ca tong gandeng. betul nanti.
Ayo lagi goblok. Ya bayar tuh mah lagi mah. Lain baik-baik duit nak. Iya. Dah ngajual naon tuh mah. Sia aku yang dijual goblok. Asik dijual. Asik dijual. Letik aja dong, keletiknya dahar kolecer. Keletik nate. Naon sekali dahar meh nama. Bang kita jajan tuh mah. Saya minta jajan ke sawai. Hanya kamu tuh di belakangnya iya minta jajan. Receh. Receh mana receh eueuh no eueuh. Kada ge busia ta receh ge eueuh goblok. Ya, bener kaditu lah. Ka masjid. Heeh. Tapi itu luak dia geula nya. Si ajeuna mah. Naon sih kamu? Otak ama cokot dulu. Abang. Ya Allah, gede gitu. Lu gede di Paraban, ku aing diurus. Asal meotan setrum ku aing teh dicas. Gede geuning eta. Alhamdulillah, bapakna mah ka mana mah harita. Jeung urang mana teh? Itu kan arisan, reongan, harita, si Tatan mah ojek online ketiluan ku tukang paket duaan harita. Baan mah. Kok jangan bayar paket, oh wah ini bayarnya paling ampik gede aja lah. Menang sajom, 2 ajlom malah cantai. Bisa bayar paket aja. Jadi si Tatan eta kos kitu. Nya paingan budakna kitu atuh Eta banget aja juga galengan eta. reongan emang radang arisan udah. Ya lumayan daripada aing aku tantu kadang-kadang aing mah ku RT perelek itu hitung perelek lah. RT aing ampihan. Tulis di wae atuh urang kena kasawan meureun. Kamana gede ka saung. Naon? Jauh. Kasaung. Wah, Lumputna bisa tanya hoan. mending ngagali taneuh we sugan. Odar ngagali taneuh Maot emang orang mana maot? Urang keduran. aman. Makanya hoan kena. Dia urang can minum. Hah? Can minum meuning haus. Arek kinom ieu. Atuh mah. Angkat buruk banget kamarenan. Nya geus kaditu orang gak? Aduh, Kalau mau anu kaditu tong dibejakeun. Wah, apalagi do gitu. Kaditu ka mana kita justru atuh mereda dibejak kaditu. Bejakeun ka luar negeri gitu. Heeh, terus make naon ka luar negeri. Kaditu make sajadah. Terus Aladin ngaku. Lamun eueuh aing jangan puting beliung. Dipak angin aing kaditu di mana we muragna sabab teh. Selamat aing mah. Ngumput garandeng wae. Nyahoan atuh ngumput garandeng wae mah. Urang ka imah tidak bisa tanya hoan. Nyumputna urang di jero. Di jero imah. Di jero imah ieu. Sarah ieu.